Aduh, yuk ku panas-panas teh nya. Aduh, nya. Aduh, batur ngan jalan-jalan jalan-jalan jeung ka bogohna. Henteu jeung ka bogohna jeung pamajikanana. Aduh, ngan healing, healing. Eta naon sih teu ngalarti aing mah sakapeungah healing. Eta bahasa ti mana meureun healing? Ngan aing ye. Ngan hulang weh. Nyalabatan panggal muter. Dinya deui. Padahal mah aing teh nya empang aya. Bebek nyaloba. Entog nyapa lagi. Angger keneh wae. Aing beungeut kos kieu ge kajenting hinyai okos oli ge. Padahal mah kudu dibejakeun mah cuman harta mah. Tuh di mana-mana. Coba itu sawah lega di ditu sawah saha. Terus kebon di ditu lega kebon saha. Dan lain kebun aing iya kebun batur, sawah batur. Tapi aing nya teu laku-laku kieu. Aing kudu ka mana aing ye neangan ieu ye lalakon teh. Apa kudu didukunkeun ku aing awewe teh nya? Sangkan supaya si awewe ieu teh ye daekeun ka aing. Nah, ti dieu kekarak ku aing awewe. Diburak ku aing. Geus diburak mah beuh pokona erek anu model kumaha wae ge. Anu bodina okos Spanyol atau anu bodina pokona kudu beunang ku aing ya. Cenah mah ngomong-ngomong mah di dieu teh mantep cenah, markotop eta dukun teh. Ngan ku jauh aing ge teu nyaho di mana ngadenge mah di deket hutan kitu. Aing barengung tuh da. Kudu kurusukan okos domba meureun. Aduh, kemana nya? Tapi apa salahna lah. Ku aing dicoba pelebah dieu mah. Nu penting laku ka awewe eta si awewe na daekeun ka aing. Sepi amat ya jadi dukun teh. Allah anu ka dieu pisan. Padahal mah abah teh jampen luar biasa. Tadina jelema teu laku ge jadi laku. Hayang bebeulian segala macam bisa dicapai ku mbah mah. Sok ka dieu atuh sok kira-kira anu hayang laku mah ka awewe. Mau teh diijia bah ieu. Jauh tuh di sini. Aduh, apa boleh daun bener-bener ieu mah dukun ya. Ieu kan bener aing anu kos kieu ya. Di aing ngabelaan si Nyai atuh si Nyai. Aduh. Ampun. Demi Nyai itu demi Nyai. Demi Nyai. Ku hayang-hayangna laku ka awewe ye. Nya pun yo aing kaluweung-leuweung kieu ye. Coba mun teu laku ka awewe kata dukuna ku aing dituruk ku aing imahna. Tah, itu meureun tuh dukuna aing nu kuat beak kilo-kilo. Nean imah dukun kuat uprak-apruk nu kuat pokona nu kuat totolongan ka ditu ka dieu aing itu meureun dukuna tuh. Tapi dukuna aing kurang memadai ieu mah yo. Apa benernya eta imah dukunnya? Tapi emang sakituna mah geuningan puset biasa aya pukuruyan. Wah tapi nya tapi aing kurang memadai jigana ieu. Apa salahna aing nyoba. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Ka dieu jang katampi di bumi Bapak. Aya naon ka dieu teh jang? Aing Biasa Mbah. Budak ngora. Kunaon? Maklum lah. Batur pada healing, kadi itu barber, kadi yuk barber. Yah, lemah bang yang kos kitu mah jang, bang kos zaman ayeuna. Pan ayeuna mah Mbah, nyawa sorangan si Mbah ge nya. Aya ayeuna kan awewe anu model kieu.
Geuningan gitar Spanyol. Kilang bara atuh menang-menang anu kos kieu yo. Hup. Wow. Babari, cak Mbah babari. Cel bawa sama tuh ah. Nya maklum bah. Nya Zaman ayeuna mah awewe iya. ya, Kecil bagi abah mah. asik. Hayang nu kos mah yang hayangna. Hayangna nya ulah neko-neko. Nu penting mah geulis nya. Terus imah pageuh, beuteung-beuteuh urangna nya. Pokona kitulah. Si awewe ge kudu kitu. Babari bahayana kos kitu doang mah. Kilang bara kos batur bahenol. Yah. Harampun bang gara-gara awewe tapi ra dia teh geuningan. Dijuk-juk ti mah teh leutit. Anu kos mah si Jang awe teh. Anu bujura gede. Anu semok apa kumaha? Kecil bah yang awe bakal dijauh-jauh didugdag bah yang awe mah. Sok omongkeun ka Mbah yang nu kos mah awena. Sok coba Mbah lah. Keur kieu mah kumaha we? Nya panggurakeun yo supaya si Nyai teh anu montok nu bahenol ke sing barogoheun kawin teh. Gampang Jang. Sok icing Jangna deki bacakeun jampe mantra anu Mbah nu ampuh. Heeh, sok buru lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ririk rincang salada gede beungkeutna. Sidik pisan nyiranda gede anuna. Buset. Sok icing Jang dek burak ku Abah. Wah, set ya. Ya. Oh, set bener-bener ieu mah yo dukun teh. Eta bener, randa anu ti mana wae ge Jang. Pasti barogoheun ka Jang. Nah, Ayeuna geus kieu. oh. Ku Mbah geus dibacakeun mantra, geus di segala macamkeun. Tinggal bujang mere panajemna ka Abah ulah poho. Kumaha amun dihutang heula ieu Mbah? Teu bisa mun dihutang heula mah. Buset deh. Engke amun geus mere panajem ayeuna isukan ejang datang deui mah bakaka ka Abah. Gampang. Nu penting anu ayeuna wayahna dihutang heula hutang. Pokona engke ujang isukan datang deui ka Mbah ulah henteu. Heeh. Iya abis jampe anu matil anu bisa awewe anu cinta ka ujang. Tos ti Abah sakitu wae. Ulah poho ieu caina ge diinumkeun, dipeureuhkeun ka mata 3 kali. Buset. Ieu moal streo ieu mah teh. Wah. Aduh. Tos Jang. Heeh. Hatur nuhun ieu Mbah. Cium tangan heula dek balik mah kadeka di jalan. Tibalik. Dibalik. Ka dieu uduna. Tos sakitu ti bapa mah. Aduh. Alhamdulillah. Aing Nyai geus boga cai parantika awewe. Aing boga asik. Asik aing boga parantika awewe. Aduh. Het, suwe. Aing gara-gara awewe yo. Aduh. Aing mah. Bolokot nih. Ma, kajon toing menang ieu ge cai perantika awewe cenah cek si Abah. Tapi uing nu bolokot tos kieu dah. Aduh, aing kumaha cenah.